Cek Allah teh dunya ku aing geus dibikeun tan jiji kodim geus ngagurat ku kaing saporsina masing-masing geus dibikeun ku Allah. Nah ketika geus dibikeun ku Allah kitu bari urang apal bahwa ini ketentuan ti Allah. Ulah sampaikan ayeuna dunya matak mopokeun kana tujuan hirup nu sabenerna. Ade wa yatawajjaha ila istigoliha nepikeun ka dohir batina teh tamplok we kana mobil, kana motor, kana imah, kana tanah, kana perusahaan. Adi ka Allah heueuh. Tak pantes we boga duit sabaraha puluh miliar oge ku Allah moal dibere katenangan. Naon sababna? Da geus mangerana kana dunya atuh. Sok buli pada aing newa kana dunya. Perspektifna atuh beda. Maka saya tidak setuju kepada para kiai yang mencaci dunia. Aing mah teu mencaci dunia, mobil boga, imah boga. Ngan ulah sampaikan katipu ku mobil jeung ku imah. Ternyata kitab tasawuf itu memiskinkan. Tidak. Bahkan aing mah ngawajibkeun jamaah kabeh kudu beunghar. Mana cirina? Ngan ulah tepi kana subhat jeung kana haram sakitu. Ade. Ulah salah jabat. Udik cina kiai teh cina ngajekeun tasawuf ngajauhkeun jeung dunya henteu. Ama percaya kunaon kiai dibere kahirupan sejahtera nuturkeun kana janji Allah teu dipermainkeun ku dunya.